Alhamdulillah ku qudrah iradati Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tiasa diriungkeun di tempat anu insyaallah penuh ku barokah. Mudah-mudahan riungan urang janten wasilah cukang lantaran sumpingna magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Ibu kali teteh nu dimuliakeun ku Allah, patula patali sareng waktos anu kahiji Islam moal lepas ngabahas ngeunaan waktos tina Al-Qur'an surat Al-Asr. Sok sanaos aya sabaraha penafsiran tentang wal asri. Aya nu ngahartoskeun demi waktu asar, aya nu ngahartoskeun demi masa atau demi waktu. Anu jelas surat anu kasebat ngemutan urang sadayana wajib hukumna merhatoskeun kana waktos. Maka manajemen teh naon Bu? Suatu cara, pola agar sesuatu itu dilaksanakan dengan efektif dan efisien, atau disebutna manajemen. Jadi kumaha carana ngalaksanakeun hiji kagiatan, ngalaksanakeun hiji acara, urang hirup di alam dunia efektif, hartosna efektif teh ngagunakeun waktu anu sakedik tapi mangpaatna seueur. Maka waktu eta tiasa dimangpaatkeun, diarahkeun kanggo perkara anu sanes. Efisien, harusnya efisien teh anggarannya sedikit, manfaatnya besar. Nah, maka manajemen teh aya dua ciri keberhasilan tina manajemen. Nu kahiji waktos sakedik mangpaatna seueur, efektif. Anu kadua anggaran nu dikaluarkeun sakedik tapi mangpaatna oge seueur, disebutna efisien. Engke ukuran sakedik sareng seueurna anggaran gumantung kana ukuran. Maka anu kahiji anu teu tiasa dipisahkeun tina manajemen waktu dina Islam teh nyaeta Al-Qur'an surat Al-Asr ti ayat hiji dugikeun ka 3 anu tangtos urang sadayana mah parantos molotok. Bisa jadi diantawis surat favorit anu diaos dina salat. Ibu, Al-Asr, Al-A'la, Al-Ikhlas, Al-Ghasyiyah, Al-Falaq, Al-Fajr, An-Nas, An-Naba. Halo. Janten tos lacak nalika Allah Subhanahu wa taala ngadawuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal asri, perhatikeun waktu. Upami Allah sumpah ku hiji perkara berarti sesuatu itu sangat penting untuk diperhatikan. Teu sapati-pati Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali eta teh bener-bener kedah diperhatoskeun. Innal insana lafi khusrin, surah Allah ngagunakeun bentuk penguat kalimat benar-benar manusia itu ada dalam kerugian sadayana tanpa terkecuali dugikeun ka ayat kadua mah. Bade anu beunghar nu miskin rugi, surah Allah. Bade anu pinter anu bodoh rugi, bade anu anom anu sepuh rugi. Semua manusia benar-benar ada dalam kerugian. Kemudian oleh Allah dikecualikan illa kajaba alladzina amanu, jalma-jalma anu iman. Iman ieu teh sebagai wujud dari katauhidan, akidah, wujud dari keyakinan. Artinya begini, ibu kali teh sadayana, ada orang yang rajin, tapi kerajinannya tidak didasari dengan keimanan. Rugi tidak? Rugi. Ada orang yang getol, ibu,
sampai tidak ada satu detik pun yang tersia-siakan. Teu aya jam anu teu ngahasilkeun, teu aya dinten anu teu ngabatikeun, teu aya mingon anu nyase, tapi teu didasaran ku keimanan. Untung rugi. Saur saha? Saur Allah. Jadi penting iman sebagai dasar supaya tidak rugi dalam mengelola waktu. Anu kadua, wa amilus solihat, ieu teh sisi ibadah. Anu katilu, wa tawasobil haqqi wa tawasobisob, sisi muamalah. Jadi kalau kita mengelaborasi, meneliti, melihat dari berbagai sisi surat Al-Asr, itu hebat Al-Asr mah. Itulah mengapa surat Al-Asr sebagai satu di antara surat yang mampu mewakili Al-Quran secara keseluruhan. Didinya ibu aya akidah bahwa keimanan teh satu hal yang menjadikan kita tidak rugi dalam berbagai aktivitas. Iman teh kadituna ikhlas, iman teh kadituna sabar, iman teh kadituna syukur. Anu kadua beramal soleh. Amal soleh teh aya nu bentuk mahdoh, aya nu bentuk goer mahdoh. Maka aya jalmi katauhidana kuat, imanna mantap, yakin ka Allah, tapi teu beramal, rugi untung rugi. Ari tadi mah beramalna sae tapi bukan dasar keimanan, rugi. Nu kadua mah beramalna sae tapi tidak dengan keimanan, tidak dengan keikhlasan, untung rugi kan. Nah bahkan ku Allah teh ditambihan, bukan hanya iman, bukan hanya ibadah, bukan hanya beramal soleh, kumargi urang teh zon politikon, makhluk sosial. Maka orang yang tidak rugi itu yang ketiga apa? Dia mampu berinteraksi sosial, gawe jeung batur, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisob. Ta ieu jalma nu teu rugi. Akidahna kuat, ibadahna mantep, muamalahna sae. Maka timbullah sebuah konsep seorang pribadi yang ideal itu satu, solihul akidah, atau dalam ungkapan lain salimul akidah. Akidahnya salim, selamat, bersih dari musyrik, riya, ujub, takabur, ikhlas jeung sabar, termasuk syukur. Nu kadua naon? Sohihul ibadah, ibadahnya sohih sesuai dengan contoh Rasul. Lebih banyak mana 11 dengan 21? Halo, 21, tapi karena Rasul mencontohkan 11, maka 11 lah yang menjadi alat untuk bebas dari kerugian. Hatena ikhlas, carana sesuai. Padahal secara hitung-hitungan jumlah 21 lebih banyak. Anu katilu tidak disebut orang yang soleh, tidak disebut orang yang berhasil, tidak disebut orang yang keluar dari kerugian, kecuali anu ketiga naon Bu? Dia mau saling menasehati dengan orang lain. Soleh hatena, oke, tidak rugi. Ibadahna sae, oke, amal soleh. Tapi alim nganasehatan batur jeung alim nampi nasehati batur, untung rugi. Jadi itu kedah cumpon tiluanana, teu tiasa hiji. Abi mah cenah bade iman we hungkul, amal soleh moal wa tawasobil haq wa tawasobisob moal, rugi. Abi mah bade amal soleh we hungkul, iman moal, silih nganasehatan moal, rugi. Abdi mah cenah bade silih nasehatan we hungkul, iman moal, amal soleh moal, sami rugi. Abdi mah moal tiluanana, bangkrut. Jadi ketiga ini bukan pilihan, tapi satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Iman dari sisi akidah, amal soleh dari sisi ibadah, dan saling menasehati dari sisi muamalah. Maka Bu, punten, seorang yang soleh itu bukan seseorang yang selalu menyendiri, memisahkan diri dari kehidupan. Jalma nu soleh mah justru ancrub karena berbagai masalah nu aya di masyarakat.
Dia mampu menjadi pribadi yang menimbulkan solusi bagi orang lain. Nah, itu gambaran orang yang tidak rugi. Akidahnya kuat, ibadahnya mantap, muamalahna sae. Kersa anjeunna nampi nasehati batur, bahkan hiji waktos mah kersa nganasehatan batur. Siap dinasehatan? Siap. Pami nganasehatan? Kedah siap. Kedah siap. Ada sebuah hadis mengatakan, kata Rasul, selamatkanlah saudaramu yang didolim dan yang mendolim. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ari nyalamatkeun jelema anu didolim mah, anu dijahatan ku batur kahartos, tulungan ku abdi. Ari nyalamatkeun jalma nu ngadolim, nyalamatkeun jalma anu jahat kumaha? Maka kata Nabi, cegahlah dia untuk tidak berbuat zolim. Eta teh nyaah kadulur kababaturan. Jadi nyaah kababaturan kadulur kabaraya kata tangga teh kumaha? Nalika manehna lepat salah dolim diemutan. Hartosna lamun urang ningal kamungkaran, kedoliman teu diwagel, artinya kita tidak sayang kepada saudara kita. Nah eta nu kahiji. Sinergitas, kelengkapan tidak bisa dipisahkan antara iman, amal soleh dan saling menasihati. Nu kadua, manajemen waktu luang. Bedanya orang yang sukses dengan orang yang tidak sukses terlihat dari bagaimana dia mengelola waktu luang. Bentena jalma anu berhasil jeung jalma anu gagal, tinggal waktos nyasena dianggo kanggo naon. Walaupun ketika mencari hiburan, dia akan mencari hiburan yang bermanfaat. Hati terhibur tapi tetap punya manfaat. Maka pantas upami soroso nikmatani magbunun, dua nikmat yang manusia banyak tertipu. Kasirun pihima minan nas, seueur pisan katipuna. Berarti anu teu katipu seueur sakedik? Sakedik. Anu seueur nama katipu. Naon anu nipuna teh? Asihatu kasehatan. Apa yang menipu dari kesehatan? Keur sehat teh nyalse wae. Rarasaan moal teu damang, abi mah da sehat. Perasaan teh bakal engak, bakal terasa sehat teh, moal sakit-sakit tertipu. Nu kadua naon? Nyaeta al-farag, waktu luang, waktu nyalse. Jam kosong. Maka antara dua kenikmatan ini aya jalma anu mengelola dengan baik, meungpeung sehat. Padamelan itu padamelan ieu pan saur nabinya, ida amsaita palatan tadiris sobaha wa ida asbahta palatan tadiril masya'a. Kalau kamu sudah masuk waktu pagi, jangan nunggu waktu sore. Punya pekerjaan ketika itu jangan ditunggu, oke weh sore holeam mau teh naon mung tidak mau nanti saja. Datang waktu sore, pekerjaan yang pagi belum beres, waktu sore datang lagi pekerjaan yang baru. Aduh, makin seueur padamelan enjing weh, enjingna aya padamelan anu enggal, maka padamelan nu enjing-enjing kamari sareng padamelan anu sorena sareng padamelan anu enjing-enjing anu enggal numpuk di satu enjing-enjing. Hoream engke weh sore ituk tole sore datang lagi pekerjaan yang baru, maka numpuk 4 pekerjaan. 2 hari yang kebelakang dan 2 hari yang hari ini. Terus inilah yang disebut oleh Rasul al-ajiz, orang yang tolol. Kan dalam hadis ada dikatakan ayat al-qayyis, ayat al-ajiz. Ari al-qayyis mah orang yang cerdas, nu kumaha? Mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Jalma anu merasa dirinya suka selalu punya hutang kepada Allah dan beramal untuk setelah mati.
Orang yang cerdas, orang yang selalu merasa punya hutang sama Allah. Allah sudah ngasih rezeki begini banyak, saya dikasih sehat, saya dikasih lancar, saya masih bisa melangkah, maka dia beramal untuk sesudah mati, cerdas. Beda lagi dengan al-ajiz. Kumaha al-ajiz? Al-ajiz mah orang yang malas. Segala hal pekerjaan dia kerjakan, tapi mepet karena injury time, mepet karena waktu akhir. Dikerjakan mah dikerjakan, ngan talangke hararese beleke diengke engke akhirna nga bangke. Dikerjakan mah dikerjakan, tapi nanti dan dia mengharap ampunan dari Allah. Jadi orang yang tolol itu kata Rasul, pekerjaannya jelek, hayalannya tinggi. Ari kahoyong seueur, kahoyong ageng, kahoyong ararawis, ayo pada melan kirang sae pamilik perusahaan anu kitu kumaha? Cigana di PHK langsung. Gaji hoyong ageng pada melan kirang sae. Kumaha saur dunungan? Anjing mah cenanya teu kedah ka dieu. Nah, maka pengelolaan manajemen waktu luang. Mengpengker corona cek covid da can uwi, manfaatkanlah waktu luang ini sebaik-baiknya. Simkuring kamari sareng barudak ibu ngiring pelatihan tentang digital, pendidikan tentang digital. Satu di antara kesimpulan dari materi itu adalah dari Kang Rudi Rustandi. Ada Rudi Rustandi, ada Ridwan Rustandi. Beda indung teu sabapa. Kata beliau, di era milenial ini, di era digital ini, orang yang menang itu bukan orang yang kuat, bukan orang yang cerdas, tapi orang yang mampu beradaptasi dan responsif. Dia mampu merespon dengan cepat dan mampu beradaptasi baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Kalau hari ini misalnya teman-teman para ukti-ukti masih sibuk dengan game, masih nyaman dengan rebahan, ibu mapayan medsos kali itu para ruguh tanpa ada tujuan yang jelas, Anda akan ditinggalkan. Beda dengan orang sibuk karena HP nasami tapi punya tujuan, dagang online, belajar online, nulis online. Ada sebuah kisah di daerah anu terkena PPKM ayeuna seueur kan nya. Aya seorang pengusaha banar entog, ibu mahwal entog, kuninga entog. Tukang ngangon entog, bener apa entog? Entog teh duka adina duka lanceukna soang. Apa soang? Nah, dia rugi besar dari entog-entognya, dari bebek-bebeknya itu. Lalu dia berpikir bagaimana ini saya harus menghidupi keluarga. Maka ibu sapali tina entogna dipeserkeun laptop, dipeserkeun HP anu sae, lajeng anjeunna belajar desain grafis. Belajar membuat flyer, belajar membuat spanduk, belajar membuat caption, kata-kata yang menarik untuk menaikkan acara atau produk. Pada akhirnya ieu jalmi ibu kasih sadayana unggal dinten anjeunna ka sawah anggar. Tapi sanes bade ngangon entog, nyanak laptop, nyanak HP, ngadon cicing di saung di sawah naon, ngadamelan pekerjaan-pekerjaan online. Pendapatannya satu bulan mencapai 3 juta rupiah. Satu gambar dia dibayar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Rajin gitu. Ibu di barudak porsi rema teh aya modal kemampuan seperti itu. Seueur pisan potensi-potensi anu aya di barudak porsi rema. Nah kantun dimanfaatkeun.
Angke berbagi waktu. Bagaimana ketika waktunya dagang online, belajar online, silaturahmi online, naon deui tiasa online Bu? Jajan tiasa ini. Jajan online ada pengaturan waktu. Yang ketiga, menomor satukan akhirat. Taya bentena manajemen waktu Islam dengan manajemen waktu non-Islami. Dina surat Al-Qasas ayat 7 dugikeun ka 77. Anu digaris bawahi kusim kuring kalimat wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah apa yang menjadi kebaikanmu dari Allah untuk negeri akhirat, tapi jangan lupa kehidupan di dunia. Iya teh Bu, punten nuju ngobrolkeun saha Bu? Mang Korun. Aya di Pasimuya namina Mang Korun. Abi mah cenah nami teh tina Quran, alhamdulillah naon Korun. Abdi cenah Firaun. Abdi Namrud. Jadi Korun mah sabalikna, ngudak dunia poho akhirat. Maka saur Allah, udag mah akhirat tong poho dunia. Lamun jadi udagan akhirat dunia kasamper. Tapi lamun jadi udagan dunia akhirat moal kabagian nanaon. Yang keempat, totalitas dalam beribadah. Jadi kita meminta kepada sang penguasa waktu. Oke, misalnya kieu ibu kali sadayana, urang teh ngatur waktu. Naon diatur jadwal, tapi tetap hakikatna nu ngatur waktu saha? Allah. Maka saur Nabi, innallaha ta'ala yaqulu, Allah ngadawuh, ieu disebutna hadis qudsi. Yabna Adam ye anak incu Adam, manusia. Tafarrog teh hartosna teh sinyal se tong hararese kudu tumaninah ulah rurusuhan itu tafarrog li ibadati sinyal se ulah hararese tong rurusuhan dina ibadah ka kaula. Kumaha bentuk nyasena? Hiji acukna tumanina ulah dugikeun ka nalika bade salat kulantaran rusuh nganggo sarung mukena teh Bu nyingsat sabeula. Nu kadua naonna nu kedah nyase geunah tumanina teh tempatna. Kulantaran rusuh ngampatkeun sajadah karek sapotong. Atuh sujud teh bari ngomekeun sajadah. Eta kaifiat salat di mana eta? Bari sujud ngomekeun sajadah. Nya oke upami misalna gara-gara murang kali ngiring salat. Ieu mah kulantaran rusuh. Naha sakedap deui adzan maghrib acan ada acan salat asar. Nah itu riweuh. Yang ketiga apa yang harus nyase, yang harus tumaninah hate. Itulah mengapa ada hadis yang mengatakan kalau hidangan sudah ada di hadapanmu, makan saja dulu. Jangan dulu salat, maksudnya naon? Meh tumanina. Da ieu mah kumaha ngom adzan maghrib bade tuang heula cenah bade salat heula tuang heula cenah meh husus salatna nya tuangna mah husus pas salatna mah angere gancang sampai cek malaikat teh salat silat gancang-gancang teuing. Nah jadi maksudna tuang heula teh supados salatna khusyuk. Berarti lamun ngan sakadar cai heula korma tilu naon tilu sikit tilu wadah. Tilu siki teh orang Arab da Pasimuya mah tilu wadah. Membuat kita sedikit mengganjal acan alkejou mah. Sanggup mah tidak apa-apa salat saja dulu. Jadi jangan jadi alasan berleha-leha gitu untuk melaksanakan salat. Saur Allah taparrog bi ibadati sing nyase ibadah teh tong rurusuhan tong hararese sing tumanina. Luangkan waktu yang banyak. Nah ini apa kata Allah?
sodoro kaginan hate anjeun bakal dipinuhan ku kabeungharan hate. Wa asudda faqroka mangka kaula oge Allah bakal minuhan kabutuh anjeun. Apa yang menjadi kebutuhanmu akan aku penuhi. Syaratnya apa? Lamun bahasa rada garihalnya, buang-buanglah waktu bercinta dengan Allah. Jadi dina bab ibadah mah ulah aya istilah tong lami teuing. Sing lami Abdulus sholat tulul qiyam sorosu. Sholat yang terbaik itu yang sholatnya tulul qiyam, berdirinya lama. Tentunya ukuran lama sesuai dengan kemampuan. Iya teh diantawisna lebih utama dalam sholat sunat. Rasulullah tahajudnya sampai bengkak-bengkak. Rasulullah tahajudnya lama. Padahal dosa diampuni, surga dijamin. Betul tidak? Seorang rasul, seorang nabi. Kita nabi bukan rasul, bukan, dosa cantang tu dihampura, surga terjelas, tahajud sampai bengkak-bengkak matanya. Kalau rasul kakinya, ini matanya. Kulantaran tibrati. Nah, ihwatu iman rahimakumullah, maka ketika kita mengutamakan akhirat, satu hate bakal beunghar, merasa cukup beunghar hate. Nu kadua akan ditutupi kebutuhannya oleh Allah. Wa illa, kalau kamu tidak berbuat taf'al seperti itu, wa illa taf'al, dan jika kamu tidak berbuat seperti itu, salat rusuhan, aya salat dipepet-pepet ke akhir, pokokna mah teu nyalse dina ibadah teh. Lamun teu migawe ciga kitu, malak tu yadaka suglan. Aku Allah akan memenuhi tanganmu dengan kesibukan. Bakal dibere kahirupan anu riweuh teu eureun-eureun, dieureunkeun teh ku maot. Maka simkuring mah ibu ka ibu angkat jempol 2. Tentunya kehadiran ibu di sini bukan tanpa ada kesibukan. Bahkan mungkin kalau ibu hadir di tempat yang lain, berapa rupiah yang dihasilkan? Kanggo teteh-teteh angkat jempol 2. Karena kehadiran kita di sini bukan berarti tanpa ada tugas yang lain di tempat lain. Tapi urang teh nganyalsekeun hate, waktu, pikiran bade thalabul ilmi, maka kalau itu diniatkan karena Allah, ku Allah bakal dipinuhan hate ku kabeungharan, ditutupan pangabutuhna. Wegah naon? Halo. Mun ditaros wegah naon? Kala cenah bade ngadamel heula catetan. Moal cekap sadinten cenah ditaros kitu mah. Tah ajukan kepada Allah pangawegah eta teh. Ya Allah, aku butuh ini. Bakating ku seueur salat. Ya Allah, ya Rabbi, abi wegah ieu catetanana ya Allah luar biasa. Eta mah lain mentang ngadikte ka Allah teh. Mangga we aos ku Allah nyalirannya seueur teuing kacida. Kalau tidak berbuat seperti itu, kata Allah, aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan yang tidak beres-beres. Riweuh we tuluy. Eueuh waktu jang ngaji, eueuh waktu jang salat, eueuh waktu jang ka masjid, eueuh waktu jang ibadah. Bukan karena tidak pandai mengatur waktu, tapi tidak berlama-lama dalam beribadah. Ta ieu teh teori pengaturan waktu dari sisi ilahi. Moal aya dina manajemen waktu selain Islam, yen ibadah teh bakal pangaruh karena manajemen waktu. Soalna kieu Bu, aya nu disebat naon? Ilham. Aya nu disebat naon? Taufik, pertolongan Allah kepada orang-orang yang soleh. Contoh, jelema anu soleh kuduna migawe pagawean sajam. Tah didamel padamelan sajam. Ibadahna mantap, umpamana satacan barang damel, saatos barang damel teh. Salatna tenang, leres ngaosna getol, ka masjidna hebat, maka bisa jadi pekerjaan yang harus dikerjakan 1 jam, dia mampu mengerjakan 30 menit. Naon ditulungan ku Allah.
Bisa jadi dina 30 menit itu dia beres melakukan pekerjaan. Atau mungkin saja sami waktu nama sajam jeung nutara salat, sami waktu nama sajam jeung nutara ngaos, tapi hatina dibungahkeun ku Allah, barang dama teh bari jeung seserian, tenang, pikiran jernih. Disaha eta teh ti Allah. Pan aya jami pada melan gaduh artos seueur pikiran anggar ruwet. Kenapa? Dia jauh dari Allah. Nah, maka saur Rasul lamun teu midamel sapertos kitu henteu ibadah kalawan nyangse malak tu yada kasuglan kadituna walam asudda faqroka kaula moal nutupan pangawegah anjeun. Dunia itu semakin dikejar semakin jauh. Tapi lamun ngudag akhirat, dunia bakal datang ka urang dina kaayaan hina. Kalau kita mengejar akhirat, dunia akan datang dengan keadaan hina. Kalau mengejar dunia, dunia akan semakin jauh untuk dikejar. Anu kalima, cari berkat jauhi maksiat. Berkat di dieu sanes sangu koneng ya, Bu. Berkat di dieu teh barokah maksudna. Naon maksudna cari berkat jauhi maksiat? Tina surat Toha 123 sampai 136. Di antawisna anu digaris bawahi ku sim kuring kalimat waman a'rada ang dzikri fa inna lahu ma'isyatan donkan. Jeung sing saha anu ngabalieur tina ibadah ka kaula mangka estu pikeun manehna ma'isyatan donkan, kahirupan anu rupek, kahirupan anu heureut, kahirupan anu sempit. Kalau di antara solusi untuk menjadi orang yang produktif itu ibadah sing lami, ibadah sing tenang, ibadah sing santai, santuy. Maka sebaliknya akibat dari karuwetan hirup, akibat dari tidak mampu mengelola waktu, diantaranya apa? Akibat maksiat. Jadi maksiat itu bisa menjadikan seseorang tidak mampu mengelola kehidupannya sendiri. Nah, itu nomorna ngaclog. Ciga nama hoyong gerawi. Robi hanya kucuruk nomor genep. Tidak lupa berdoa. Rasulullah saja mendoakan kita. Rasulullah mendoakan ibu, Rasulullah mendoakan teteh. Apa kata Rasul? Allahumma ya Allah, barik li ummati, paparinan barokah pikeun umat kaula fi bukuriha, di waktu pagi mereka. Ya Allah, kanggo umat-umat kaula anu enjing-enjing tos ngawitan diajar. Ya Allah, pikeun umat-umat kaula anu enjing-enjing tos ngawitan usaha. Ya Allah, pikeun umat-umat kaula anu enjing-enjing tos ngawitan ibadah. Barik sing barokah. Enjing keneh ngarengkol, cigah kohkol, no? Bermalas-malasan. Apakah dapat doa Rasul? Jadi doa ini satu memberikan pelajaran bagi kita semua bahwa keberkahan waktu itu tetap kudu berdoa ke Allah. Urang satekar kebek usaha tanpa doa moal bisa. Allah tetap anu ngatur waktu urang. Ibu kantos teu ngalaman, Bu. Atanapi teteh. Tos diukur, diatur sedemikian rupa dinten ieu teh bade kaditu, bade midamel anu, bade midamel ieu, pas perung nama gagal. Naon misalna pas naik motor ban bitu, nalika dibuka dibongkar sing horeng dina lebet ban teh aya cucungu, bangbara, orai, wah segala aya. Tepikeun ka cek tukang tamal ban teh punten cenah ieu ban kedah dioperasi sesar. Dioperasi, Ibu. Terus dioperasi sesar teh kaluar tah cucungna teh
punten cenah kumargi seueur teuing jahitanana kedah digentos. Nah atuh cenah lain tadi. Ku Allah teh dihajat tapi waktu teh terus berjalan sampai kita bicara sama jam. Jam cicing heula atuh tong waka maju. Ieu pagawean urang can angeus. Ceuk jam teh eueuh ditinggalkeun. Padahal kurangnya terus diatur waktu teh. Nah, maka kepada siapa kita mengadu? Ka Allah. Ya Allah, abdi tos berusaha, berencana dinten ieu bade kieu bade paparian abdi kalancaran, paparian abdi kasehatan, pasian abdi kasempetan kanggo milampah amal soleh. Ceuk malaikat teh amin. Nah, maka jangan lupa berdoa. Eta anu kagenep katujuh. Kagenep 7 paslu. Berarti aya anu katujuh memilih hiburan dan waktu hiburan yang tepat, bermanfaat, maslahat. Boleh menghibur diri, boleh. Karena manusia itu dalam sebuah hadis digambarkan juga akan mengalami fatroh, futur. Apa futur itu? Kejemuan, kejenuhan. Makanya satu waktu kajian ini akan mengalami kejenuhan. Artinya tim panitia harus berpikir bagaimana kajian supaya tidak jenuh. Ibu-ibu, teteh-teteh, saur teh Nopi, teh Santi dan kawan-kawan, teteh Lutfiah. Kanggo kapayun sasi September kajian tetap dinten Rebo Kahiji, tempatna di kebon teh. Mekal sangu, mekal amparan urang botram gitu. Contoh, Bu. Maka kejemuan itu tidak apa-apa ketika kita mencari hiburan atau suasana yang baru. Tapi ada batasnya. Apa di antara batasnya? Kata Rasul, wailun, kecelakaan. Neraka wail bagi siapa? Lilladzi yuhaddisu bil hadis. Orang yang berbicara, berdusta. Untuk apa dia berdusta? Liyudhika bihil qaum, supaya orang lain tertawa, terbahak-bahak. Ucapannya itu payak dibu, bohong. Wailun lahu cek Rasul. Cilaka sia. Makanya walaupun menghibur diri, walaupun membuat hiburan untuk orang lain, tidak boleh dengan bohong. Ceuk budak ayeuna prank. Abi bogo. Oh, alhamdulillah namanya. Da bohong. Anas ngalenyap cenah. Hanas tos ka emot cenah bade ieu cenah dijajab ku jamaah. Dabi mah bohong cenah ngeprank. Itu budaya barat dicana ka Pasir Mulia riweuh. Tidak boleh dalam Islam ada istilah prumprang preng-preng. Kenapa? Itu kan berbohong, ngaheureuyan batur, bercanda dengan sesuatu yang dusta. Untuk apa? Liyudhika, meh seserian. Meh lucu tapi modalna bohong. Rasulullah pernah bercanda? Pernah. Rasulullah tidak selalu serius. Ada ibu-ibu, ya Rasul doakan ibu ya supaya masuk surga. Bu, maaf, di surga tidak ada nenek-nenek. Punung, Bu. Ayo, nangis. Cenah minta doa ka Rasul hayang ka surga kalah disebutkan ini di surga mah. Jadi pikirnya dia tidak layak masuk surga. Lalu kan dipanggil lagi oleh Rasul. Bejakeun kasih emak, engke mah di surga emak dipermak. Pokoknya mah jadi geulih deui. Telah Rasul pan bersenda gurau dengan Aisyah ketika baru menikah. Rasulullah badannya masih jag-jaguar ringkas. Kata Rasul kepada Aisyah, ayo balap lari. Ketika itu Rasul menang. Ye menang, cek Rasul. Sudah usia menjelang tua, Rasulullah itu badannya semakin gemuk karena sakit-sakitan.
Aisyah ayeuna mah Rasul balap lompat teh ciga baheula yuk hayu eleh Rasul ku Aisyah tah ayeuna mah abi cenah eleh nu meunang Rasul kawon. Itu kan senda gurau yang tidak berbohong tapi tetap menimbulkan perasaan senang gitu. Jadi carilah hiburan-hiburan yang tepat tanpa berbuat maksiat. Anu kadalapan dina manajemen waktu dalam Islam teh yaitu pikir prioritas. Jadi pikir prioritas teh mayunkeun anu pang pentingna pikir prioritas teh. Mayunkeun anu paling kedah dipayunkeun dan lakukan yang terbaik tos dipayunkeun teh laksanakeun sasae-saena. Sakumaha dawuhan Allah dina surat Al-Mulk ayat 2 Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Urang dihirupkeun di dunia teh sangkan urang pasae-sae. Jantan lepat pamikir punten, sok aya jalmi teh anu gaduh prinsip hidup. Da aku mah apa atuh? Cuma bubuk ranginan segini juga sudah uyuhan. Aku mah ku sok salat keneh oge tos bersyukur alhamdulillah. Aku mah ku henteu seueur picariosan oge tos bersyukur. Nya aku ge rumaos ngaos tara. Abi rumaos zakat infak sedekah tara. Tapi lumayan atuh da abi mah salatna osok itu salah. Prinsip eta teh lepat. Karena Allah menciptakan kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang baik tapi harus menjadi orang yang terbaik dalam segala hal. Baheula nu tiasa salat taekeun, mun baheula salat wajib taekeun, ayeuna tiasa salat sunat. Dulu baru bisa zakat taekeun, ayeuna zakat infak sedekah. Dulu bisa zakat infak sedekah, ayeuna naon program wakaf, terus selalu ingin yang terbaik. Nah itu sebenarnya karakter manusia yang diarahkan oleh Allah. Manusia itu selalu ingin yang terbaik. Jika ibu sareng teteh lamun balanja, acuh hoyong pang saena, hoyong pang awona. Ibu, abdi bade balanja di toko ibu, milarian naon ibu? Milarian acuh anu pang awona. Moal, pasti hoyong nu pang saena, tapi pangaos anu pang mirahna nya. Tah. Naon nawis bari ngaleos teh gaya orang Pangalengan nih. Wios lah sakitu mah. Aduh. Tas lami tapi ibu dipasihkeun ieu kantong ka kantong. Sudah dibikeun harga sakitu. Pasihkeun kata. Kumaha tuh masihkeun mah? Moal da abi mah ngaruan teh kantong ibu ka kantun. Da ibu mah tuh aya nawis bari ngaleos. Tegablek kinten-kinten nawisna setengah harga gitu. Nah maka iwatu iman rahimakumullah, dalam karakter kita saja ingin terbaik, ingin termurah, ingin terhebat, ingin yang paling baik selalu kita inginkan. Maka karakter itu oleh Allah diarahkan dalam ibadah, dalam taat kepada Allah, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Anu kasalapan aya kaidah dina usul fikih mala yudriku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa artinya? Kalau tidak bisa dilaksanakan semua, jangan ditinggalkan semua. Lamun hiji padamelan teu tiasa dipidamel sadayana, tong dikantunkeun sadayana. Fattaqullaha mastata'tum. Takwa anjeun ka Allah sakamampuan. Nalika di bumi menuju panas tiris, nyeri mastaka, rarieut, kawajiban beberes, kawajiban nyeseuh, kewajiban ngumah wadah, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Apa yang bisa kita lakukan? Umpamana ngalengkah mah cenah tiasa keneh, tapi ari kedah ngagasruk seseuheun mah tetiasa. Bukan berarti harus kulem di kamar ngaringku
ngerem maneh sampai ka seseuheun saageung gunung Uhud. Kumah wadaheun bulukan tepikeun ka 5 cm. Bumi acak-acakan cigah kapal Titanic peupeus beulah. Naon abi teu damang titik pokona mah teu meunang diganggu. Tidak bisa seperti itu. Maka apa yang bisa dilakukan lakukan walaupun tidak semua bisa dilakukan. Wasuheun teh seueur ieu teteh teh si mamah keur teu damang, teteh oge teu damang, si mamah mah teu walakaya, teteh mah biasa keneh ngalengkah. Naon atuh nu mampu? Misalna tina wasuheun teh angoeun anu kedah wae dianggo gelas, piring, eta payunkeun. Aya sayur cenah sendok, naon nu diengkekeun? Coet, katel, angkewe eta mah da moal masak bade meser asakan, simpen anu bisa diengkekeun. Jangan semua ditinggalkan meuli kertas pincuk lah. Itu atuh bulukan. Setrikaaneun cigah gunung Uhud, entong dikantunkeun sadayana, tapi pisahkan pakaian mana yang mau dipakai hari ini, yang mau dipakai besok, jangan ditinggalkan semua. Nah, maka sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan semua jangan ditinggalkan semua. Naon anu urang mampu. Itu bagian dari manajemen waktu. Anu ka-10 time schedule with sholat. Menjadikan sholat sebagai pengatur waktu, pengaturan waktu dengan sholat. Jadi hikmahna sholat aya 5 waktu teh jadikan poin, checkpoint. Sekarang menuju maghrib, dari asar sampai maghrib tadi apa yang dilaksanakan dan apa yang belum. Maghrib sampai isya mau melaksanakan apa yang sekiranya bisa dilaksanakan maghrib sampai isya. Berapa limit waktunya? Lamun ayeuna urang salat maghrib jam 6 beres jam 6 langkung saparapat atau lebih setengah 7, pada melanaon nu tiasa dipidamel ti setengah 7 sampai ke jam 7. Usahakan pada melan eta teh yang bisa beres di waktu isya. Kalaupun tidak beres, aya jeda waktu diniatan bade liren heula. Jangan dibiasakan kewe isya mah dijama jeung subuh. Itu tidak menjadikan sholat sebagai ukuran waktu. Padahal engke di akhirat anu pangheulana ditaros sanes pada melan beres teu moal. Anu ditaros teh henteu sabaraha bati moal. Tapi anu pertama ditaros naon? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Salatna heula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sebelum adzan itu kita sudah niat liren heula salat ke diteraskeun. Ti isya ka subuh cari pekerjaan yang beres dari isya sampai subuh. Ti subuh ka duhur cari pekerjaan yang beres dari subuh sampai duhur. Duhur istirahat. Ti duhur ka asar, ti asar ka maghrib. Jadi ukuran waktu. Da ieu mah kumaha atuh waktu duhur geus diniatan. Duhur teh 5 menit deui cokot pagawean 2 jameun atuh puguh we. Salat teh setengah 3. Ngahaja ngaalesankeun kana diri dan nuju barang damel. Engke we salat mah cek malaikat bade dicabut nyawana. Engke atuh malaikat teu acan salat eueuh geura balik. Tidak bisa kita menolak. Tos terang tabuh 3 langkung saparapat teh salat asar sakedap deui adzan canak pada melan anu 2 jam setengah atuh salat asar jam setengah 6. Nah maka salat ini bisa menjadi ukuran sakedap deui salat adzan salat heula we kita salat barang damelna gitu. Nah kulantaran engke di akhirat nu pertama dihisab teh salat. Yang ke-11 mengatur waktu. Selain tadi sholat sebagai pengaturan waktu, juga mengatur waktu secara umum. Bahkan Rasul pernah mengatur waktu pemberian nasihat kepada sahabat supados naon? Teu jenuh. Jadi buatlah hidup Anda penuh warna seperti today. Karena hidup itu penuh warna. Jadi dalam satu hari teh aya sholatna, aya maca Qur'anna,
aya ngobrol silaturahmina, aya barang damalna, aya maca bukuna, itulah hidup yang indah, bebas dari kejenuhan. Di Jepang konon katanya, dan acaranya juga namanya konon katanya, ketika membuat gedung tinggi-tinggi itu sengaja di pinggir-pinggirnya itu apa? Dibuat jaring seperti jaring laba-laba. Kumargi naon Bu? Tingkat stres di Jepang, tingkat stres di Cina, terutama di Cina tinggi. Di isuk-isuk tepikeun ka isuk-isuk deui terus di dinya barang damel. Teu cigah urang ngong adan simpen heula, pan wudu teh ngaripres, ngadua ka Allah. Tidak ada mereka mah selingan seperti itu. Maka banyak orang-orang Cina ketika sedang bekerja teh pusing, lieur, jenuh, ngaragrageun maneh. Maka oleh perusahaan itu dibuat jaring khusus jang ngaragrageun maneh. Jadi cek jaring teh sok dek ragrag mah ka dieu cenah meh teu maot. Nah, ieu perusahaan kudu mere asuransi. Itu sampai seperti itu. Nah makanya kalau waktu sholat datang berhentilah dulu. Kadang ide itu datang ketika kita mau melaksanakan ibadah, sedang ibadah atau sesudah ibadah. Sim kuring Bu upami nuju ngadamel makalah ngong adan simpan we heula sanos ketikan da canteng sih. Teh sajeroning ngalengkah ka jamban di emutan naon deui nu kana dilebetkeun kana makalah. Bari wudu di emutan, aya salat mah entong naon deui nya? Entong eta mah kudu husu. Ngan eta teh sok aya ku Allah teh diberikan lintasan pikiran, masukkan ini, masukkan ini, masukkan ini. Ini dalilnya, ke sini bawanya dan lain sebagainya. Nikmat. Beda lagi dengan terus urang teh midamel padamelan tereng-serengse nalika waktu sumping ibadah. Nah, maka pengaturan waktu secara umum jadikan hidup kita penuh warna. Ibu barang damel ti iraha pada subuh. Tapi sebelum subuh, sesudah subuh sebelum bekerja bisa tidak baca Quran dulu 5 menit? Bisa? Wah, cenah taya waktu sih cenah bade barang damel, tapi eta muka WA 10 menit. Nah, mapayanan status dina Facebook 15 menit. Nah, muka Instagram 20 menit. Ari maca Quran eueuh waktu. Itu ya. Nah, makanya ada pengaturan waktu. Yang ke-12, ini yang terakhir. Apa? Berpola pikir investasi. Nah, maka aya ieu Bu, punten. Kumargi teteh, kita itu akan mati. Waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sebentar, sedikit. Ya, kebanyakan manusia itu kan hidupnya berapa tahun? 60 70 gitu ya. Sok ayeuna usia kalian berapa? Saya lupa berapa sekarang? 18 15. Oh, turun deui. Turun deui cenah 15. Kantun ngetang kana 60 seberapa tahun deui tah? Oh, di malaikat catatanna lain 60 kurang ti sakitu kumaha tah? Anu jadi patarosan menjelang kematian kita mau bikin amal soleh apa? Maka berpikirlah berinvestasi. Jadi kieu Bu, wios yuswa teh pondok, tapi aya kahadean nu disimpen sampai ka panjang yuswa teh kulanan kahadean eta. Maka saur Rasul dina hadis, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, sing saha anu rizqina hoyong lega, wa an yunsalahu fi asari, yuswana hoyong panjang, naon cenah? Pal yasil rahimahu, sing geto silaturahmi. Naon silaturahmi teh? Sanes sakadar ngaliwat botram dina luhureun daun cau. Tapi silaturahmi itu saur Imam Al-Mubarak Furimah, 1 amar ma'ruf nahi munkar, 2 watawassobil haq watawassobis shaub, 3 mencari ilmu. Itu bagian dari silaturahmi. Kalebet
anu digambarkeun ku Rasul jalma nalika maot pegat sadayana amalna kajaba nu tilu, itu bagian dari silaturahmi. Murang kali dididik dugikeun ka soleh, ibu ngantunkeun yuswa mah pondok tapi amal soleh ngadidik murang kali tetap manjangkeun yuswa. Dalam artian ada amal soleh yang pernah disimpan sehingga pahalanya tidak terputus. Nu kadua ilmu nu dimanfaatkeun, apa yang kita bisa harus menjadikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya ilmu agama. Anu katilu sedekah jariyah, wakaf. Usianya pendek, wakafnya bermanfaat, maka seolah-olah usia itu menjadi panjang. Tah ieu panginten anu dimaksud di antawisna ketika kita berbicara manajemen waktu dalam Islam. Kasimpulanana nu disebut waktu manfaat dina Islam mah teu cukup manfaat dunia, tapi kudu parat ka akhirat. Hebatna jalma muslim ari pagaweana mah leutik di dunia hungkul tapi parat ka akhirat. Beda jeung jalma anu kafir bisa jadi pagawean di dunia teh leuwih hade ti urang tapi teu parat tugikeun ka akhirat. Itu luar biasa. Selamat beramal, selamat memanajemen waktu. Yang tadi di era digital ini yang menang itu, yang akan sukses itu bukan orang yang cerdas. Cerdas kedul oge bakal tinggalin. Bukan orang yang kuat, kuat kedul oge bakal tinggalin. Yang akan berhasil hari ini adalah orang yang mampu beradaptasi, siap bergaul dengan orang lain, siap menerima ilmu-ilmu baru, dan siap menjadi orang yang dia mampu merespon apa yang menjadi tantangan di hadapannya. Utamina ieu ka para gadis ya, jangan banyak rebahan, tong seur gular-goler teu pararubuh nyawa HP anu teu manfaat. Manfaatkeun eta HP teh bade dianggo diajar, bade dianggo icalan, bade dianggo ngajarkeun ilmu kabatur, sing dugikeun ka manfaat. Da nebihkeun HP ti generasi ayeuna moal tiasa justru bakal tinggalin. Bukan solusi menjauhkan HP dari anak zaman sekarang, bukan, tapi mengarahkan. Cenah murang kali abi mah cenah TK piraku tos pasian HP, ari ibu pun bojo teh guru TK daring nganggo naon HP. Sok cenah di video saur mamahna teh gerakan-gerakan kaki ke kanan ke kiri. Pan budak teh, mamah kumaha cenah hasilna tuh kana HP deui. Tapi diarahkan. Tidak mungkin hari ini kita menjauhkan HP dari anak-anak. Maka yang menjadi solusi arahkan. Mau dipakai belajar, mau dipakai bisnis, mau dipakai mengajarkan, mau dipakai beramal soleh, terserah. Yang jelas jangan dipakai maksiat. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan hidayah, inayah, iradah, magfirah kauran sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ku qudrah iradati Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tiasa diriungkeun di tempat anu insyaallah pinuh barokah. Mudah-mudahan riungan urang janten wasilah cukang lantaran sumpingna magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Ibu kali teteh nu dimuliakeun ku Allah, patula patali sareng waktos anu kahiji Islam moal lepas ngabahas ngeunaan waktos tina Al-Qur'an surat Al-Asr.
Sok sanaos aya sabaraha penafsiran tentang wal asri. Aya nu ngahartoskeun demi waktu asar, aya nu ngahartoskeun demi masa atau demi waktu. Anu jelas surat anu kasebat ngemutan urang sadayana